kacarioskeun di nagara Kancana Emas Ma Prabu Sagara Durga sawektipun atep ingkang Senapati hiji Raden Duradenta lan Senapati dua Raden Durawisesa sejang nyawalakeun yen aya pejabat anu murang kalihna istilahna mah main hakim sendiri atanapi luar tina hukum main istilahna asa nyalahgunakeun wewenang lempalkeun ieu dua senapati pikeun nalungtik nah leres tapi atanapi henteu wah senapati akang durat tenda abdi Gusti Durawisesa abdi kulan mentak kumpul ya aing aya badamikeun hapeuneri deh aya bejana cenah si Yuda Wirana anak si Wirakusuma leungeulan udah si Raya Sekti bener tawan teh deh aing nalungtik nah bener teh mangga 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 kumpul dulu kabeh mangga Gusti mangga edan syah aya kaributan pedah boga bapak pejabat main hakim sendiri mokar serangan budak edan deh Duradenta abdi Gusti Durawisesa abdi kumpul kabeh mangga Gusti mangga kancang aing asa teu ngeunah aing tapi kali salah gunakeun gitu wewenang ulah pedasa aing pejabat sia buru mangga Gusti sakatapan dosan Gusti ayo Ki Adi sok datang di payuna tuh Malangkana paling tangan aduh tekah pinodamel abdi pun Duradenta bade ngatur kusmah pangabaktos dikasangakeun Gusti nun diterima yuk mangga Gusti bejaan Durawisesa oh mangga siap jadi aya naon cakang buru ka dieu euy sigana penting ieu dunungan teh nepikeun ka ieu gancang ieu nalung teh ka urang kumaha sakadapat tuh sakadapat oh tuh pasti aya badamikeun masalah kanagaraan urang ieu buru Malangkana paling tangan abdi boleh ngatur ke semua pangabaktos Gusti pun Senapati dua Durawisesa nuhun diterima hoy yuk kumaha Gusti Bulan atuh ka siakang Senapati jeung ngatur ke semua pangabaktos yuk jadi sok yuk nuhun diterima ku akang lan diterima oke siap tapi itu atuh kudu gede tenaga atuh hidup teh lulus atuh sang yuk. Dah kitu padukah pupu dening ati abdi semaheun disimap di tekap pinodamel sim abdi pun Duradenta bade ngatur semah pangabaktos dikasangakeun. Tuhan diterima pangabakti anjeun. Kaping kalihnya atuh teu pilih disimap pikiran tata titi dudu yoga sareng prayoga mugi salira kesang hapunten pada saja kami saruai atur nuhun atuh nomor katiluna ieu aya naon ye teh asyara ruas apan bade ngariung jeung ke sore nah ieu anjing-anjing tos dikempalkeun aing aya badamikeun ye teu ngeunah aing tejawir teu ngeunah aing ceuli sarang sak tanyakeun ka maneh duaan ieu oh mangga atuh Gusti ngeunaan taroskeun mah abdi siap ngawaler naon rupian ka pamenah ku abdi mah burung didugikeun Gusti. Syukur. No.
Gura wisesa. Abi kulaan juga pinodamel abi balik ngatur ke semua pangabaktos Gusti kulaan. Diterima nun. Atuh biar pilih dikirang ieu abi teh sok suhur kalepatan suhur dosa nyun ku dihapun teh abdi ge Gusti kulaan. Oh, syukur. Pada ini sarua. Diampurah wae. Atuh nuhun atuh. Kaping tigana teh besi aya naon ieu teh? Masalah-masalah. Insya-Allah atuh abi siap pikeun ngabantos ieu teh. Margi ieu masalah negara, margi ieu masalah kepemerintahan. Kan abi teh istilahna mah ngiring salum-salira jadi pejabat. Oh, bener. Setuju aing. Nah gitu, saneh bener atuh kilanceuk. Bener jadi bener. Sabab jiwa urang teh geus diwakafkeun istilahna mah urang teh geus toh pati jiwa raga demi kepentingan negara jeung bangsa. Di mana terjadi pancang pakewu negara aya naon-naon berarti urang sanggup pikeun duyang getihna ngabela negara jeung masyarakat. Tah eta jadi abi teh kitu ngomong teh ngan poho deui. Keun diwakilan ku aing teh. Dah kitu Gusti paduka mangga atuh naon rupi. Kapalai salira naon rupi masalah seta geura uningahkeun ka di Sibabi. Siap ngabantos di Sibabi. Nuhun dulur akang bulan entat jeung dula wisesa. Meureun maneh hadenge berita nu keur viral na. Oh nya leres. Ya Gusti leres pisan eta saurna mah cenah. Eta budakna Yuda Wirana teh cenah. Eta na sieta Siwira Kusuma teh nunggulan siraya nata budakna Raya Sekti. Eta ieu nu bakal ngobrolkeun ku aing. Edan dahsyat. Teu sangka anak si Yuda Wirana goblok. Main hakim sendiri tina masalah kabogoh di heureyan. Nepikeun ka tega landasa ka si rayanata nepikeun ampir karek paeh cenah bejana. Beres pisan Gusti. Dugikeun ka koma eta tenggelan teh Gusti. Duka kumaha eta teh? Edan ieu. Aing selaku pemerintahan kerajaan, aing selaku pamimpin kudu bisa mereskeun ieu masalah. Hukum tetap ditegakkeun, ulah cuet keur hideung ulah ponteng goreng. Bener gadi? Leres Gusti, leres Gusti. Macis lain. Kadana mah kitu Gusti pamimpin mah kudu seadil-adilna. Sabab lamun pamimpin teu adil, tunggu karusakan, tunggu ajab ti Allah. Bakali ajab lamun seug eta. Oh hiji pamimpin teu adil anu salah dibelaan, anu bener ditegakkeun. Eta aing dumasar kan masalah eta. Sia ku aing kumpulkeun kualana. Ieu aing memang rasa teu ngeunah aing. Ulah kena anak pejabat, ulah kena anak konglomerat. Wani sangeunah lah itu teu ngeunah aing. Edan nasi goblok deh. Lain nyontohan bener. Kabatur kalakangin hakim sendiri lah. Alah dalam respisan Gusti buat tireta. Rama nate indung nate ngampir bang-blang beng-bleng eta. Bapa nate Raya Sekti teh hampir bang-bang beng-bleng ningali anakna nyeta si Raya Nata di tenggelan Panti Siwira Kusuma. Sarwana abong peda Siwira Kusuma putra pejabat anu ngajabat di negara kancana emas ieu teh masih kene bawahan salira. Ieu aing ieu. Pokona aing teu ngeunah. Aing teu ridho. Nagara nu subur makmur kemari pahlo Cinawi kaentepan ku jelema anu sarakah. Kaentepan jelema anu istilahna mah asa aing pang gagahna, asa aing pang pejabatna. Teu narima ieu. Aing rajana sorangan teu narima. Sanes kanteng Gusti eta dugi kaduh. Ditandasa di tenggolan bekaripu kitu abi mah selaku istilahna malah udah dugikeun ka kitu kapan urang teh kenaon aya pemerintahan, kenaon urang teh negara teh aya hukumna atuh. Kenaon urang ngeun hakim jaksa atuh aya main hakim sendiri mah. Da ieu aing. Syahat kasih. Wira Kusuma tah. Atak aing dek pantes sawah paneh ieu kudu masalah kudu balekeun. Ieu kudu tewak dipermalakeun di mana ngajedog si Wira Kusuma.
nah cicing jeung bapana jeung si Yuda Wirana tuh kadah rupina mah sigana mah pasti aya di bapana yeuh menta di baturan ku aing jangan ya tunggu nah aing asa di bohongan aing pokokna sia duaan siap-siap tadaga saring simpageuh kacing saring paikeun urang tewak si Wirakusuma sakalian bapana ku aing tewak teh dipecat ku aing si Yuda Wirana saya nama kitu Gusti cantungkeun bener jeung adil teh cantungkeun sok lah abi geus siap lah pikeun bela pati ka salira wah burung Gusti masyarakat tangtos bakal langkung ka salira langkung panuju langkung bunga langkung atoh sababoga hiji pamimpin anu luar biasa sabab masyarakat mah istilah nama lain hayang diistimewakeun kun jadi pamimpin tapi hiji pamimpin kun ngaistimewakeun ke masyarakatna pan urang teh dipilih teh meunang hasil pemilihan urang teh dipilih teh hasil menang rawe-rawe lantas balang-balang putung rakyat piraku urang ngaruksak ka rakyat nah kitu Gusti nah kudu cara kehayang nah pan urang teh harita teh geuningan tapi kaburang puting di asru ayo bener nyokok kana eta aing dek bener ke dia tengenah aing ya nepikeun kaki carana karunya bapana aina Siraya Sakti teu bisa keun waran Siraya Nata nu hayaan keur teu bisa nalaon pisan aras Gusti barang sawagar makan sapraptane pun ieu Raya Sakti ramana korban nyata ramana Raya Nata nu tandasa ku Raden Wirakusuma sareng akina nyata Mang Haji laporan ka ieu raja pangapunten kaula nu paduka weh sata jahat jadi duh siga nama ya tamu Gusti pamit pasuan teh nama siga Raya Sakti bapana korban Gusti waduh pindah mangga Gusti mangga jadi pindah jadi oh mangga sigana bapana ngamak Gusti edan siap pulang ajar gara-gara menculak si Wirakusuma bikin kaya masalah ieu edan si Wirakusuma nya Gusti eta cek abi oge pindah jadi pindah oh siap duh mana itu Gusti pangapunten kaula pun Raya Sakti paduka pangapunten kaula yap kajero Raya Sakti adi akang geus aduh pangapunten yang aku semah pangabakti abdi pun Raya Sakti nonyi ditampi macageun aduh oh teh bingung itu manghitung hajakan ya calik juga di mangga paduka mah ada Mang Pura wisesa dura denta calageut wah damang alhamdulillah kaula sami abdi alhamdulillah aduh iwas yeuh kaula keur meunang masalah anu luar biasa Gusti ampun kaula jeung saha jadi itu jeung akina barudak hajero mangga Mang Haji antos aduh punten sun abdi saya abdi akina budak tenggelan abdi teh akina Raya Nata ditenggelan ku Wirakusuma angga calik geningan nggak calik Haji angga calik Haji oh nun mangga aduh ulang ngajar budak teh aduh nepikeun ka ruksak
Incu menghaji di tenggelan tas kurang ajar teh. Aduh, ingat tuh. Aduh, jadi abi mah. Jadi abi mah cari dah. Ikut menghaji ah. Kami, yo menghajinya. Aduh. Karek ke akang bete ngobrolkeun nyi. Bete ngobrolkeun akang teh nanyakeun. Kuningan budak anyun adi akang. Leres pisan Raka Prabu. Tiwas raya naka di tenggelan. Usi Wirakusuma edan tas goblok. Sampalak bangsat sia. Kumaha teh mitina ye? Cik akang menta kepastian lu bener. Anu jelas ti bapana SS Sendrei. Bejakeun deui. Ieu paduka ieu asina mah. Cenah punana teh. Ngaheureuyan ka kabogohna eta Wirakusuma. Oh, budak saira ngaheureun ka putrana Yuda Wirana nyata ka Wirakusuma di heureuyan. Eta kabogohan ngalaporan ka kabogohna ka Wirakusuma. Da indar teh atelah dar teh ribut di tenggelan pun anak. Dugikan ripuh eta pun anak Raden Rayanata entah. Wah edan si Wirakusuma. Nepikeun ka kitu nya gara-gara awewe. Bener geuningannya paingan loba jalma rungkat tina awewe teh geuningan kitu geuningan rungkat siti. Ayeuna mah kitu atuh. Tahu ningali awewe tulis kajian garelot geuningan ayeuna mah kitu Kang. Jadi urang teh ulah sampai ka kitu terjadi perdebatan, terjadi perselisihan. Ah gitu, paduka. Mun incu teh ditandasa eta teh nuju koma. Mesti apa kalian kidu kulun wetan paheun ka Mang Haji ge. Manawi ieu Mang Haji teh kade teh bade nyungkeun istilah nama nyungkeun keadilan ka salila. Tah kitu paduka simkuring nyungkeun keadilan ka salila ieu teh kumaha ieu? Hukum nyungkeun ditegahkeun sangkan pun anak. Raoseun hatena, aduh tiwas teu bisa kumaha ayeuna pun anak lainna teh kumaha kitu abi teh. Pendapat telak painten pejabat salira Kakang Yuda Wirana anu tantu. Ah gitu. Paduka nyungkeun dibenerkeun ieu mah. Dijelaskeun sing leres ieu. Masalah teh margi lamun teu ku saira mah beres teh. Da bener pisan Mang Haji ieu mah kudu turun tangan atuh. Kudu turun tangan ieu mah pemerintahan teh ieu mah sabab ieu mah piomongkeun Gusti Tuhan. Pokona mah urang tewak ke si Wirakusuma. Sakalian bapana si Yuda Wirana ge tewak di hukuman ku salira. Edan pinaton. Ieu keluar tina adat negara urang di negara Kancana Mas. Tapi kan tega main hakim sendiri ka Wirakusuma. Dedeuh teuing ki adi. Aduh, dedeuh teuing anak aing si Rayanata nepikeun ka teuing eta naon teh. Upina mah teh mutina naon Gusti engkau koma. Ah gitu paduka. Abi akina teu ngeunah haki teh. Mang Haji teh dilawan da lain melawan Mang Haji. Ngangakeun ka salira teh mah. Salira anu gaduh nagara, salira anu gaduh wewenang, mangga tanyeurkeun pamimpin nu adil sabab lamun nagara bakal diajab ku pangeran lamun pamimpin geus teu adil. Eta diantawis. Ieu. Ulah eta abdi paduka siapkeun pikeun ewak si Wirakusuma sekalian jeung bapana si Yuda Wirana. Mangga Gusti. Siapkeun. Kumaha Gusti siap lah. Jadi sing tenang sing jengjon. Beak sabaraha ubaran si anak anjeun si Rayanata. Dedeuh teuing. Tenang Haji. Kaula bakal turun tangan bakal nembongkeun kaula adil jeung bener. Bakal nangtungkeun kaula nagara
kancana mas bener-bener istilah nama rajana bijak tutang tuh. Nah gitu sing tenang we Mang Hajinya sok ubaran nama murang kalina si Raden Rayana tana ubaran salira oge Kakang Raya Sekti ulah alit mana keun we dina bakal ieu masalah bakal diteraskeun ieu bakal ditindak lanjuti ieu masalah teh. Tenang Kakang Raya Sekti. Aula bakal lumampah kana ka istilah nama kapasanggrahanana tanapi ka imahna si Yuda Wirana ditewak wae kali itu. Aduh. Atuh rebu nuhun atuh paduka kaula mah mung sejalapuran hungkul pagitan. Bade ngurus pun anak. Ya, naon? Balik ka mah. Mang Haji ge ngatukeun rebu nuhun. Dudungan, nuhun. Ya. Sarua Haji, tenang Haji, sok urus we. Udah urus Renata, urus bagian kaula anu bakal anjeurkeun. Oke urus Mang Haji ya, keun bagian abdi sareng ieu. Sareng Maha Prabu anu tangtu jeung si Kakang. Mang Haji urus budak katanya. Kumaha ya tuh aya kesanin alo da Mang deui. Nya, terus pisan. Ieu. Aduh, Mang Haji teh bingung atuh da incu hiji-hijina teh. Wayahna Mang Haji wayah. Tah kitu ieu. Sok we. Ajeun wah mulih we itu. Oh mangga tuh. Mangga aduh katur reh nuhun kaula nyuhkeun adiadili. Sok sanajan Kakang Yuda Wirana pangkat talang luhur ti kaula tapi aya keneh bawaan salira. Mangga eta mah bade dikiteukeun mah dasarwana sarua terus. Hamid teh. Bukan bae Mang Haji tenang we Mang Hajinya. Bukan Mang Haji urus ya korban. Nya Den. Siap Den. Sakitu kaula permios paduka. Sing tenang, wakang luruskeun. Mangga paduka hatur rebu nuhun paduka. Ulang ajar sia. Edan. Atuh Mang Haji ge malami kitu we nyuhunkeun dibantos ku saliranya paduka. Ya, tenang Maji, urus ya budak. Mangga. Hayden. Den Dura Wisesa sareng Den Dura mangga Mang Haji wi. Bangga Mang Haji. Mangga Mang Haji sok jangan Mang Haji. Ya mangga. Ayo. Ini kawe sarea. Gusti mangga. Kurang jangan saya pulang ajar eta. Sampai laku semawan ya tuh. Main hakim sendiri ulah pada hiji pejabat. Justru pejabat kena nyontohan leres ke masyarakat. Pejabat menanggung ke pejabat anak tuh. Ulah saing doi nya Gusti. Ya, bener. Kerahkeun wa dia batal. Gusti siap. Ayo kita jauh. Sok dia laki adi. Ayo Gusti mangga Gusti. Jeung saerang. Sendiri. Wirana. Ketua bigi pada siap-siap Gusti urang milarian. Si Wirak Kusuma sakalian bapana si Yuda Wirana dan tewas. Bener. Ini mangga Gusti mangga hayu jadi Saerang. Sendiri. Wirana. ulang aja siap. Wah, nyalah gunakeun wewenang edan siap. Tungguan datang aing Yuda Wirana Wirakusuma ditewah ku aing cangkalah ditangtungkeun hukum adil jeung bener jeung aing. Pindah kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawargi Mang Cepot sadayana nu aya di dunya sadunya pokona mah di Indonesia di kampung di kota ulah hilap ka lemur si Cepot, like, subscribe, aktifkan loncengnya. Mudah-mudahan lemur si Cepot langkung jaya sukses. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan loncengnya. Lanjut share dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.